Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Pedang Mayit ayeuna bagian anu ka 27. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin di Palihan Dramaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, arah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya, upami mah maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Pedang Mayit bagian anu ka 27. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung tes. Corelat jeleng wus wut Ki Jumali harita nyurungkuy deui muru ka si Gordah. Tapi ayeuna mah si Gordah teh jadi laluasa pikeun ngayakeun serangan balik, sabab jarakna rada lumayan anggang ti Ki Jumali anu keur muter jiga panggal. Sanggeus dirasa anu jadi sasaranana geus teu nyalahan deui, ganjang bae si Gordah ngababetkeun sapasang trisula saktina kalebah titik hideung anu aya dina badan Ki Jumali anu harita keur muter jiga panggal nuju ka manehna. Hup hiat wus blesur sapasang trisula sakti anu dilempageun ku si Gordah teh ngabelesat gancang naker nuju kana titik hideung anu aya dina waruga Ki Jumali. Cerep-cerep kadenge Ki Jumali ngagerot tarik naker, awakna nu tadi ngagoeng siga panggal teh dumadakan jadi eureun saharita. War kubrang bro. Harita Ki Jumali langsung namruk luhur lemah, barijeng dina kayaan geus guyang getih. Sapasang trisula sakti katembong narancep duanana dina sapasang panon Ki Jumali. Parat ti hareup nepi ka babatok sirahna nu tukang. Corelat jeleng
Nampo Ki Jumali geus teu daya si Gordah luncat muru nyamperkeun katempo harita Ki Jumali keur sakarat. Kalawan ngagunakeun tanaga lapisan meh sapinuhna dipuseurkeun harita sapasang Trisula Sakti teh dicabut tina panon Ki Jumali. Seret-seret. Kosot. Kerjet. Cekleu. Gulahe. Sanggeus Trisula Sakti dicabut satarikna, Ki Jumali langsung perlaya. Modar sia, aki-aki peot busekal bau curig sia. Cek si Gordah bari nyusutkeun getih anu maseuhan sapasang Trisulana kana calana pangsi anu dipake ku Ki Jumali. Nenjo anu jadi baladna geus perlaya, Ki Acun jeung Nini Salasih jadi buringas. Duanana geus teu ngulinkeun jurus-jurus anu biasa deui. Ki Acun geus nyeungeut bako nu aya dina cangklongna. Haseup hideung ka tembong nyerebung nyamuang tina eta cangklong. Ngandung harti yen Ki Acun teh geus matek kakuatan cangklong setan. Sedengkeun Nini Salasih oge harita teh geus ngaluarkeun jurus cakar iblisna. Ramo-ramo tina sapasang leungeunna jadi maranjangan sarta ranggoas sarareukeut nakar. Nempo kitu Wikardi jeung Wikarta alias si setan kembar geus bisa ngamaklum lamun jadi lawan teh geus ngaluarkeun ilmu-ilmu tutungkusanana. Wikardi jeung Wikarta silih reret. Wikardi unggul mere isyarah. Saterusna mah jeleng. Wikardi luncat naik kana luhur tak-tak Wikarta jeleng. Sedangkeun teu jauh tidinya tina hieumna rurungkunan harita katempo aya 5 pasang panon anu keur nyaksian lumangsungna eta tarung. Horeng anu keur ngalalajoanan eta tarung teh Jakarungsing sabatur-batur anu geus aranjog ka eta tempat. Ngahaja maranehanana nyamundikeun diri pikeun nganyahokeun heula pasualan naon anu jadi marga lantaranana. Nepi ka eta para jawara teh jadi patalak silih alapati. Tapi sanggeus nyahueun yen anu tarung teh nyatana mah keur ngarebutkeun Kijang Kancana. Anu tetela geus leuwih ti heula beunang ku lalaki nu ngaran si Gordah. Jakarungsing jadina teh nahan heula dirina. Ngadago waktu anu pas pikeun nembongan. Sedangkeun di pakalangan kadenge Nini Sulasih ngajorowo. Modar sia jurig. Ciat. Katembong Nini Sulasih geus ngayakeun serangan. Wikarta anu keur munggu Wikardi kalayan tapis nakar nyingkahan sakabeh panarajang lawan. Sedangkeun Wikardi anu dipungguna teu eureun-eureun mere serangan-serangan balesan ka Nini Salasih. Ari si Tobar anu samemehna mah mantuan ka si Gordah pikeun yang hareupan Ki Acun. Tapi harita mah kalah ngadon ngahulang. Manehna jadi asa-asa pikeun turun deui ka pakalangan teh. Sabab geus kasaksian ku sorangan yen ayeuna mah nu tarung teh geus ngaluarkeun ilmu-ilmu tingkat luhurna. Sedengkeun apan dirina marumasa masih keneh handap pangartina. Komo deui ayeuna jaring iblis nu jadi pakarang andalanana geus moal bisa digunakeun ku manehna sabab keur dipake ngabagudad Kijang Kancana. Atuh si Tobar jadi labil hatena. Arek mantuan tarung inggis cilaka. Ari cicing bae sieun pajarkeun teu bumela kanu jadi balad. Nya tungtung nama
si Tobar berarti bisa ngahulang we deket kijang kancana bari nempokeun anu keur tararung. Wut. Cakaran-cakaran ini Salasi estu mata ngabahayakeun. Kuku-kuku hideungna anu paranjang teh geus bisa dipastikeun kacida seukeutna sarta ngandung racun anu ganas. Tapi si setan kembar oge lain jalma nu anyar makalangan. Najan umur duanana jauh disahandapeun ini Salasi, tapi pangalaman dina widang tarung jeung pacogregan mah menang diadukeun. Geus teu kaitung jawara pon kitu deui jalma biasa anu geus binasa ku si setan kembar. Wikarta jeung Wikardi teh mangrupakeun jawara bayaran. Dibere pancen naon bae oge bakal ditarima sarta dilaksanakeun asal puguh bae bayaranan. Harita sabaraha jurus geus lumangsung. Nini Salasi mimiti kadese. Runtuyan tenggelam ti Wikardi geus sabaraha kali nyayang dina anggota badanna. Geus katembong aya nu ngalai beureum dina juru biwirna. Lantaran geus ngarasa kadese sarta tanagana oge geus karasa mimiti ngurangan. Akhirna mah Nini Salasi teh kapaksa kudu ngaluarkeun elmu pamungkasna nyaeta jurus gerak iblis bayangan. Iblis bayangan teh mangrupakeun elmu kadugalan tingkat luhur anu bisa digunakeun anak ukur satahun sakali. Ceuk tadi nama eta ilmu teh moal waka digunakeun. Rek dipake nate engke bae dina waktu nyang hareupan jalma anu ngaranna Jakarungsing. Ngajaga bisi Jakarungsing teh luhung elmuna sarta hese pikeun dibinasakeunana. Tapi geuning nyatana mah encan oge kapanggih jeung jenisna. Ayeuna manehna geus ampir eleh kulawan anu teu asup kana itunganana. Harita seret Nini Salasi nyilangkeun sapasang cakarna di hareupeun dada. Reup panonna dipeureumkeun. Katempo bibirna kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Ter katembong badan Nini Salasi ngageleter. Trek urat-urat leungeuna ranteng rarengkeng kadenge pating trek. Uratna ting garendat dina kulit leungeuna anu geus pareot. Sarengsena Nini Salasi ngawatek ajianana. Corelat jeleng korebat. Awakna ngolebat ngurlingan si setan kembar anu keur silih punggu. Gerakanana estuning cepat kacida. Daek teu daek si setan kembar oge jadi milu muter pikeun ngajaga tina serangan lawan. Kacepetan gerak Nini Salasi dina ngurlingan si setan kembar teh kawilang hese pikeun dituturkeun ku panenjo panon biasa. Awahing ku gancang-gancangna eta gerakan. Nu katenjo teh ukur kalangkangna we wungkul anu kokolebatan. Najan nya oge si setan kembar teh kawilang luhur ajen pangartina. Tapi ari terus-terusan diajak muter mah lila-kalilaan jadi lieureun oge. Panon Wikarta katut Wikardi geus mimiti ranyai anu ngajadikeun ngurangan kana kawaspadaanana. Dina hiji kasempetan Nini Salasi nempo aya lolongkrang kosong pikeun ngalepaskeun panarajangna. Modar sia curi. Hiya! Siu jobrot. Walah. Wikarta ngagerot tarik. Suku katuhuna beunang diketing ku Nini Salasi. Wikarta sumengir nahan kanyeri. Tangtunganana jadi teu pancuh deui. Awakna rada dadalik degan. Pon kitu deui Wikardi anu keur aya diuk dina tak-tak Wikarta mahena oge jadi leungit kasaimbangan badana. Dina kaayaan nu sarupa kitu
tekanyahoan deui ku nuduaan. Nini Salasi geus ngalancarkeun cakar iblisna kalebah beteungna Wikarta anu harita masih keneh jejarig jegan. Hop, hiat siut berat gabres wala. Wikarta ngajerit tari. Beteungna gudawang tobros ku seukeutna cakran iblis anu dilancarkeun ku Nini Salasi. Kajadian saterusna mah estu mata kukurayeun bulu punduk. Tina leungeun katuhun Nini Salasi teh geus nyampak aya anu ngarambay. Horeng eta teh pejit na Wikarta anu dibedol tina beuteungna. Wikarta harita molotot nahan ka nyeri anu luar biasa. Kadebut nalika nyawana leupas tinggalkeun ragana, Wikarta awakna ngagadebut nyuksruk kana lemah. Sedangkan Wikardi mah gancang bae loncat. Curela jeung. Modar sia beunceuk, modar. Cek Nini Salasi nyikiki. Wikardi katempo pias beungeutna. Mangsa geus netek kana lemah. Bari ngareret kana layon Wikarta nu jadi adina. Ruas, sedih, pacampur jeung ambek jadi pagaliwota. Adi anu nganukur hiji-hijina anu geus marengan hirupna ti leuleutih. Kiwari geus ngajampana ngajadi bugang bari jeung dina kaayaan anu pikawatireun. Sadar kana kaayaan yen dirina teu meunang lila-lila teuleum dina kasedihna. Sabab nu jadi musuh masih ngancam kana kaselamatan jiwana. Atuh gancang bae Wikardi ngatur deui kuda-kudana. Dirina geus boga patekadan pikeun tarung patutunggalan, tarung bebeakan. Nyawa adina kudu dibales poe eta keneh. Harita panon Wikardi buringas mencrong seukeut ka Nini Salasi nu harita masih keneh seseurian. Hei, Nini peot, tong waka kaatohan si laing teh deuleu. Masih aya hiji deui setan kembar nu bakal males pati sarta ngirim anjeun ka neraka deuleu Nini peot. Cek Wikardi muncereng. Sapasang dampal leungeunna geus katembong semu hideung. Tayohna mah Wikardi teh geus ngawatek elmu tutungkusanana nyaeta ajian semu gunting Wisabraja. Gebeg nempok itu Nini Salasi ngagebeg kaget oge. Sabab teu nyangka lamun mah lawan anu dianggapna masih keneh budak kamari sore teh geuning nyatana mah ngagem elmu pinunjul anu teu bisa dianggap enteng. Ku kituna Nini Salasi kudu leuwih waspada deui dina nyang hareupan lawan. Dirina apal pisan yen ajian anu keur diwatek kudu jadi lawan teh kacida hebatna. Lamun nepi ka keuna kateunggel ku eta ajian geus tangtu dirina bakal geheng tutung. Rasakeun pangwales ti aing sia Nini peot. Hup, hiya! Wikardi harita geus ngacorelat deui luncat narajang. Sambaran leungeunna dibarung ku hawa panas anu ngaheap. Nempo nu jadi lawan geus datang naraja. Nini Salasi oge teu cicingeun. Manehna gentak ngagiwar ka kenca bari ngasupkeun cakaranana ngarah kana beung Wikardi. Lep siut ngan orokaya. Wikardi oge rikat micen awakna kagigir bari nakis serangan si Nini ku pigelangan leungeun katuhuna. Hop, hiat, kadumplak-plak, kadum, dus. Dua pigelangan leungeun bantrok. Ada.
Ini Salasi kade ngajerit awakna ngabangkieung ka tukang. Nempo Ninik Sulasi ngabangkieung, Wikardi teu ngantep kitu bae. Gancang manehna meberkeun sapasang leungeunna anu geus dieusi ku Aji Semu Gunting. Hup, hiat, culeng, wus. Sapasang leungeun Wikardi nu harita geus ngandung ajian Semu Gunting Wisabraja teh nyuruwuk bangbaraan rek ngagedor dada Nini Salasi anu keur sumengirnahan kanyeri. Tapi bubuhan jago kolot anu geus weureus seubeuh ku pangalaman, anu geus lila moyan di dunia kajawaraan. Najan barijeung dina kayan anu keur leungit kasaimbanganna oge, Nini Sulasi masih keneh bisa ngarasakeun sambaran angin panas anu ngarah ka dirina. Sarta Nini Salasi gancang nyen gerakan pikeun nyingkahan panrajang lawan. Hap, hiat, culeng-culeng. Awak Nini Sulasi ngajaul ka tukang tilu luncatan anu ngajadikeun dirina lolos tina tenggeulan maut Wisabraja anu dilepaskeun ku Wikardi. Nenjo nu jadi baladna mimiti kateteran Ki Acun anu harita keur tarung yang hareupan si Gordah teh jadi ngarasa tegenah hate. Cicing-cicing manehna boga niat licik pikeun ngabantu Nini Salasi ku cara ngabongohan Wikardi. Hup, hiat, culeng. Ki Acun ngajol ka tukang pikeun ngajauhan si Gordah anu harita geus siap ngayakeun diserangan. Serbu, serbu, serbu. Nalika geus aya di tempat anu nenggah, Ki Acun niup cangklongna. Haseup hideung anu kaluar tina cangklong Ki Acun beki lila beki kandal nyerebungna nyamuang di sakuliah eta tempat. Si Gordah anu harita geus kaduruk ka amarahna lantaran mehna oge nyaksian kana tiwasna Wikarta. Geus teu mere deui ampun. Harita si Gordah geus teu malire deui lamun Ki Acun keur ngaluarkeun elmu tingkat luhurna nu aya dina pikiran si Gordah dina waktu harita ngan ukur hiji nyaeta pikeun sagancangna ngabinasakeun nu jadi lawan-lawanna ngaratereh balik pikeun nyetorkeun kijang kancana. Sapasang Trisula Saktina geus katembong ngaluarkeun cahaya bodas anu nyerabkeun panon. Eta ngandung harti yen eta pakarang teh geus aya dina pangaruh kakuatan puncak kasaktianana. Wus 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 barasat. Ngadadak haseup hideung nu aya dina cangklong Ki Acun teh ting barasat muru ka si Gordah. Haseup nu tadina ngan ukur ngagulung hideung teh kiwari jadi robah bentuk ngarupakeun jarum-jarum sareukeut anu ting suruwuk kalebah Wikardi. Si Gordah anu memang geus nyahueun kana kahebatan anak Ki Acun seutik oge teu ngarasa reuas waktu narima serangan samodel kitu teh. Ganjang si Gordah nyilangkeun sapasang Trisula Saktina hareupeun dada pikeun nadah jarum-jarum setan milik Ki Acun anu pating belesur. Purulu. Jarum-jarum setan jadi muruluk sanggeusna bantrok jeung kakuatanna Trisula Sakti. Jarum-jarum eueuh anu nembus siga aya tembok beton anu ngahalangan hareupeun si Gordah minangka bebenteng. Sabab maruragna jarum-jarum teh kalayan teu kungsi paantal heula jeung Trisula Sakti. Nempo seranganana bisa ditadah kudu jadi lawan. Ki Acun ukur nyerengeh sinis. Satuluyna mah katembong kadua pipina kembung. Wus wus. Haseup hideung anu bijil tina cangklong Ki Acun harita ngagulung deui nyamber ka si Gordah. Ayeuna mah leuwih rubak deui batan tadi eta haseup teh. Sanggeus deukeut kalebah si Gordah eta haseup teh jadi papuyar anu saterusna mah jadi ningker tangtunganna si Gordah. Sadar kana kayaan gancang si Gordah luncat ka luhur pikeun nyingkahan. Sejauh ngan orok kaya
haseup hideung teh siga aya nu ngadalikeun nuturkeun ka manawe si Gordah luncat. Nyaksian nu jadi lawan keur luluncatan nyingkahan haseup jeunan dirina. Ki Acun gancang ngalieu kalebah lumangsungna tarung antara Nini Salasih jeung Wikardi. Tetela Nini Salasih teh keur kawalahan pisan. Nadah gempuran-gempuran Wikardi anu ngamuk lir banteng ketaton. Nempo kitu Ki Acun gancang niupkeun cangklong kalebah Wikardi anu harita keur luncat pikeun narajang Nini Salasih. Puah, barasat. Haseup hideung ngabarasat kaluar tina cangklong setana Ki Acun. Sarta saterusna mah robah jadi jarum-jarum sareukeut anu muru kana badan Wikardi anu keur luncat. Ngarasa aya sambaran angin anu muruk kalebah dirina. Wikardi sempat ngareret oge, tapi lantaran kacepatan jarum setan kacida gancangna sarta Wikardi dina kayaan keur nyerang Nini Salasih, jadi manehna eueuh kasempatan deui pikeun ngejat tina eta serangan. Akhirna dirina ukur bisa pasrah bari sabisa-bisa nakis ku Trisulana. Punten, bari nakis ku leungeunna atuh puluhan jurus anu ngablesat teh geus bisa dipastikeun bakal keuna kana sasaran sabab anu ditujuna keur dina kayaan balanga. Tapi barang sajengkal deui jarum-jarum setana Ki Acun rek narancep kana badan Wikardi. Ngadadak tina hieumna rurungkunan aya nu ngadadak tina hieumna rurungkunan aya nu pating belesat pikeun megatan datangna eta jarum-jarum setan. Siut-siut belesur terang. Puluhan jarum setan maruragan bareng jeung muragna batu laleutik kana taneng. Pikeun Wikardi mah eta kajadian teh estu matak ngajadikeun dirina pohara ruaseunana. Lianti ngarasa kaget teh oge ngarasa atoh sabab geus salamet tina bahaya anu ngancam kana keselamatan jiwana. Sanggeus kaseimbangan badana teteg deui mah tuluy bae Wikardi ngabagi paneteupna ka sakuliah eta patempatan. Dirina yakin lamun geus aya jalema anu ngabantu ka dirina. Naon anu dirasakeun ku Wikardi teh beda deui jeung anu dirasakeun ku Ki Acun. Ki Acun teh sirikna burial bun celik bakating ku ambek. Manehna nyahoeun yen aya pihak luar anu geus ngagagalkeun seranganana. Kalayan beungeut anu semu beureum nahan amarah. Kadenge Ki Acun ngagorobok tarik naker. Setan. Nasa mangklukna anu geus kumawani ilu biung kana urusan dewe ka. Gerak keluar ya juri keluar. Tong nyumput deuleu keluar. Rengsek Ki Acun ngagorowok kitu ngadadak. Tina hieumna balik rurungkunan ngajorelat hiji kalangkang bodas. Corelat cileng cilegedeg. Horeng eta jirim teh tayalian Jakarungsing si pedang mayit. Manehna pisan anu tadi geus ngagagalkeun serangan anak Ki Acun ku jalan ngalungkeun batu laleutik anu geus dieusi ku tanaga lapisan pikeun megatan jarum-jarum setan Ki Acun anu rek ngabongohan Wikardi. Ieu wing ki. Wing jalmana anu tadi geus murag-murageun pakarang Rusia kitu ki euy. Atuh da aki mah teu nyatria pisan tarung teh ki. Make jeung rek ngabongohan sagala rupa. Era atuh euy, ku umur ki euy era ki. Dasar kolot begog bautan mah. Nyaksian kadatanganana Jakarungsing di eta pakalangan sarta ngadengi ucapan jeung kalakuan eta jajaka. Anu araya dirinya teh jadi pating poloho. Pangpang nama Ki Acun jeung Nini Salasih. Luarna geus tegbeh boga dugaan yen eta jajaka teh nyaeta jalma anu keur diteteangan ku manehna. Ari Wikardi mah gancang bae cumarita ka Jakarungsing
bari paromanana mear marah mah. Mahena rumasa geus kahutangan nyawa ku eta jajaka. Hei, budak ngora. Kuring memang teu wauh ka anjeun. Tapi anjeun geus nulungan kuring tina licikna aki-aki peot bau taneuh anu teu nyatria. Ku kituna kuring ngahaturkeun nuhun anu sagede-gedena ka anjeun. Hatur nuhun. Cek Wikardi bari rada nungkulkeun sirahna saeutik tanda ngahormat. Hehe. Nyalah mang lah, nyalah. Nu penting mah mamang salamet we. Lain kuna naon uing mamang euy. Paling teresep lamun nenjo anu sok ngabongan teh mang. Komo ieu pantar aki-aki peot mang. Heh. Teh maja karungsing. Kituna teh bari ngareret ka Ki Acun. Atuh puguh we Ki Acun jadi kahudang amarahna. Asa dilelece tayeuh nama ku budak kamari sore. Kurang ajar. Awas ya modar gua aing masih budak ngora. Keheula rek naon eta rek naon? Aing rek geleut modaran ilaing sia. Ih, ulah rusuhan ki. Engke wae irado. Nya kewe isukan ki euy. Kunaon kudu ngadaguan isukan deuleu. Ieu waktuna beak ki. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur teu payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.